Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajujul ibtida' bin nakirah malam tufid ka indal jaidin namirah wa alfata fikum pamahilulana wa rajulun minal kirami indana wala yajuju lan ora wenang opal ibtidaun ngadamel mubtada bin nakirati kalawan isim nakiro malam tupit inlem salagi orang maedahaken ya nakiro ka inda jaidin namiro kaya lapat inda jaidin namiro inda jaidin iku tetep inlem sandingi ki jaid namiro utawi kantong belang wa hal patapikum lan lapat hal patapikum hal pata onoto utai wong anom iku pikum tetep inglem sira kabeh pamakhilul lana mangka ora nono utawi asih-asihan iku lana tetep kadue ingsun warajulun lan utawi wong lanang minal kirami kang tetep setengah saking wong kang mulia iku indana ing dalem sandingi ingsun atau tetep ing sandingi ingsun warubatun fil khairi khairun wa amal dirin ya inu wal yukos malam yukol warubatun lan utawi demen fil khairi ing dalam kabagusan iku khairun lebih bagus wa amalu lan utai padamelan wa amalu birrin lan utai padamelan kang bagus iku yazinu mapai sia si amal wali yukos lan becik niasaken sira ma ing barang lam yukol kang ora den ucapaken ya sima malam yukol ing lam salagi ora den ucapin lam salagi ora malam yukol kang ora den ucapaken ya sima wala yajujul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda jaidin namirah. Di dia musonib ngajelaskeun dina ieu bait dina ngadamel mubtada anu asalna ngadamel mubtada ayakuna makrifatan jelas-jelas kudu didamel tina isim makrifat kudu dibentuk tina isim makrifat naon sababna sabab ayatna si mubtada teh disebutna mahkum alaih atanapi disebutkeuna musnad ilaih sedengkeun wa haqqul mahkum alaih ayyakuna makrifatan ceuk dina kaidah hakna kana mahkum alaih kudu makrifat asal nama kudu marifat sehingga teu meunang ngadamel isim nakirah dijadikan api ngadamel mubtada ku isim nakirah sabab isim nakirah mah umum atuh mah bisa aya dijadikeun mahkum alaih ieu isim nakirah sabab umum jelas da ari ngadamel mahkum alaih mah nyaeta kudu marifat sebab mubtada teh eta teh salah hukum disebut mahkum alaih lamun khobar pada disebutna mahkum be atanapi hukum jadi kudu aya ma'rifat dina ngadamel mubtada teh katakan wala yajujul ibtida bin nakirah
mudah karena asal teu bisa ulah sama sekali ngabentuk mubtada tina isim nakiro. Tapi kadituna malam tupit ka inda jadi namiro disakira-kirakeun diulahkeun soteh lamun heug henteu maidahkeun. Jadi moal berfaidah lamun heug asalna arek nyieun mahkum aleh kunaon kumari kunakira. Tapi lamun disakira-kirakeun berfaidah mah ya silahkan. Disakirakeun anu aya manfaatna mah silahkan arek dibentuk oge ieu isim nakirah dijadikeun mubtada asal berfaidah. Begadang jangan begadang cek Bang Haji oge kalau tiada artinya begadang boleh saja. Jadi teu meunang soteh cek Bang Haji oge cek saehuna disakira-kirakeun lamun tiada artinya. Jadi malah ai masih keneh misalkan malam tupit soteh ai berfaidah ya silahkan. Terus gadang siap gadang ida gadang ge aing mah teu tong kita menang sapeuting bagus eta mah tuh mantap eta mah sapeuting ketika subuh naon eta we can nempoan status eta mah salah tuh beri status rana adi aing mah tah ieu teu meunang ai sakira-kira henteu berfaedah mah lamun berfaedah barulah silahkan. Itu jadi masalah berfaedah mah misalkan arek kitu arek kieu asal bermanfaat asa-asana teu meunang wala yajujul ibtida bina tapi malam tupit berarti silahkan saja ieu si nakirah dijadikeun mubtada asal aya alternatifna atau aya solusina atau aya musawigna aya jalan keluarna. Tadi dia musannif dina ieu betan musawig anu dicaritakeun ku musannif kur genep nya wa tasul faidah bi ahadi umuri zakarul musannif minha sitatun tengan wakon yakun nakirah lakin disati antupida tak dina sarahna bisa wae terjadi ieu isim nakirah dijadikeun mubtada lakin disati antupida. Tapi dengan satu catatan eta si nakirah kudu mengandung faidah nalika dijadikeun eta mubtada. Wa tasul faidah bi ahadi umuri dzakaron musannif minha sitat. Hasilna ieu berfaidahna nakirah kusabing bilangan pirang-pirang perkara salah siji perkara. Ngan ieu musannif nyaritakeunna kur genep. Lihatna nomor kahiji nyontohan ayeuna musannif ku lapan inda jaidin namiro. Ieu mere arti nomor kahiji bisa na isim nakirah dijadikeun mubtada seperti lapan inda jaidin namiro. Jelasna meunang ieu si mubtada eta nakirah dijadikeun mubtada ngan tapi kudu dipayunkeun kudu ayeuna mayunkeun khobarna manerikeun mubtadana tetapi asa kudu dipanerikeun seperti misalkeun tina contoh inda jaidin namiro surahna ayana wa dorfun au jarul majrur jadi solusina atanapi musawigna ku sabab dijadikeun mubtada muakhor khobar muqaddam seperti dina ayeuna khobar ayeuna anu jadina anu jadi khobarna tina dorob jeung jar majrur. Nya dorob jeung jar majrur. Musannif dieu nyadikeun ku dorob nyontohan inda jaidin namiro. Tetep pikeun kaki jaid namiro utawi kantong lang namiro. Tam namiro nakirah dijadikeun mubtada ngan di muqaddam di muakhor. Nya bari dina ayeuna khobar muqaddamna dina dorok atau nabi jar majrur tina jar majrur contoh bidari rajulun tapi ari salah kadar niheulakeun khobar manerikeun mubtada tanpa lain dina atau nabi lain dina dorok jeung jar majrur teu meunang teu sembarangan memang oge dina miheulakeun khobar manerikeun mubtada ngan ieu carita dina masalah meunangna ngabentuk isim nakirah
dijadikan mubtada dina jalan anu eukeur salagi dimeunangkeun nyeheulakeun khobar manrikeun mubtada, mangka mubtadana eta meunang ku isim nakiro, seperti dina nyaritakeun ayeuna meunangna dipanerikeun ieu si mubtada dina nalika khobarna tina dorob atanapi jar majrur. Ya dorob jar majrur. Tapi teu sembarangan arek nyieun-nyieun misalkeun isim nakiro dijadikeun mubtada lain dina dorob jeung jar majrur bari henteu aya jalan jang dimeunangkeun ku ditiheulakeunana ieu si khobar manrikeun mubtada, da imah arek nyokot jalan eta na hungkul dijadikeun we ieu si mubtada anu teu isim nakiro teh dijadikeun khobar disebutkeun mubtada muakhor, teu bisa sembarangan. Ai asalna henteu meunang dipanerikeun mah. Nah imah anu asalna meunang dipanerikeun, palebah dipanerikeunana lamun geus meunang dipanerikeun meunang eta si mubtadana tina isim nakiro, dipaham. Contoh musannif indah jadi namiro dina contoh di dieu nyaeta kudorok jeung jar majrur teh kudorok atawa disampaikan lamun ku jar majrur ibdari rajul ikut tetep tinggal rumah rajulun teh lanang. Ai masalah nyimpen ta'alluq nama eta mah dina bab samemehna dina jar majrur mah wala yakunu isman jamanan dina betan wah baru bidorfin au bihafir jar nawi namana kainun awis takor. Masalah di nama nyimpen ta'alluq nama tos beres. Tah hiji eta solusina jalan keluarna bisa ayeuna ngajodokeunana ieu isim nakiro dijadikeun mubtada dikawinkeun tepi ka bisa kana khobar aya khobaran. Tah atanapi bisa berfaidahna ieu isim nakiro eta asal gitu bisa we silahkan asal cek bahasa Sunda mah asal eta dina bab anu dimeunangkeun diakhirkeun eta mubtadana silahkan ieu si isim nakiro dijadikeun mubtada muakhor. Anu kadua nyontohan musannif kubah ulapan hal pata fikum, hal pata fikum surahna silahkan saja boleh-boleh wae gitu ya. Ngajadikeun ieu isim nakiro mubtada asal kapdi heulaan ku istifham. Tahal istifham patah jadi mubtada na kapilan ku istifham tuh. Nyata jadi masalah. Seperti contoh hal patah fikum. Dijadikeunana ieu isim nakirah mubtada sampai dah kapdi heulaan ku istifham nya tahal. Eta mah teu jadi masalah. Nah make meunang sabab ari hal mah anu ngamula jamah kana sadar kalam. Nya aing geus ngamulajamah kana sadar kalam ya silakan isim nakirah oge ieu si dijadikeun mubtadana da sabab geus aya hal. Dan nomor kedua terus nomor katilu pamakhilulana musonif mere contoh sabab genap dina betan mah pamakhilulana berarti nandakeun hegae ieu isim nakirah dijadikeun mubtada ngan kudu saperti pamakhilulana. Ya, surahna kapilaan ku napi ayata kodama aliha nafyun ning tengahna. Silahkan bae ieu si isim nakirah dijadikeun mubtada asa kapilaan ku napi. Teu beda pan aya masalah napi jeung istifhama. Dina ayeuna ngamulajamah kana atanapi dina hukum bab samemehna oge. Ya. Wa kana napi istifhamun. Tah jadi tenanawan seperti contoh makhilul lana ya khilul lana talapat makhilul lana eta kapilaan kunapi atanapi deui nyontohan musannif warajulun minal kirami indana ngajelaskeun sawalah ngajelaskeun musannif di dieu teh hegae atuh hayang-hayang teuing mah nakiro dijadikeun mubtada asa kudu seperti lapan rajulun minal kirami indana rajulun minal kirami indana teh seolah-olah antusopu. Maksud antusopu teh antusopu menang dijadikeun isim nakirah mubtada asa disifatan seperti rajulun minal kirami rajulun wa ta'ala iku minal rajulun minal kirami kang tetep tetepnya ai jar majrur oge ai dijadikeun sifat mah kudu nyimpen mana kain nu sakumaha dina Ibnu Aqil kamari wa kama yajibu harful amid dzaraf wajar wa majrur idza waqa khabaron kadzalika yajibu harfu idza waqa sifatan alan au mausul kamari. Tos tadi di oge minal kirami dijadikeun jar majrur dijadikeun sifat
tina lapan rajulun nya takdir nama arek kainun arek istakoro ge tiasa bae jadikeun sifat. Jadi menang bae ieu isim nakirah dijadikeun mubtada asal ieu si nakirahna ditahsis mencegah di balagoh mah. Ditahsisnya tadi sifatan. Ari geus disifatan mah teu jadi tangtu sebab bahasa lagi ditahsis. Lamun cek dina johar maknun ditahsis. Wa manahsisna baik ayeuna ku isim ataku disifatan atanapi didopatkeun. Eta kan di dieu tah kadituna aya didopat. Nya. Jadi johar sarua pan tahsisna ieu si musnad teh lamun cerita khobar atau musnad ilaih nya lamun heug dina mubtada mah tahsisna di antarana disifatan atau didopatan didopatkeun tadi dia menang dijadikeun ieu si mubtada tina isim nakirah asal isim nakirahna ditahsisnya tadi sifatan seperti contoh warajulun minal kiromiin dan nya teras deui warubbatun fil khairi khair. Ya, untuk dibahas manana, sabab manana panjang teh lamun diceritakeun, lamai waktu ya. Warubbatun fil khairi khairun. Ya mere arti musannif silahkan wae heugae mubtada dijadikeun atawa teu nanaon mubtada dibentuk tina isim nakirah asal kudu saperti lafaz rubbatun fil khairi khairun. Nah contoh rubbatun fil khairi khairun dijadikan seolah-olah tenanawan nakirah asa kudu marentah karena sabadana antakuna milatan seperti rotot rubbatun fil khairi khairun asa kudu jadi amil karena saenggeusna rubbatun ari cinta fil khair dina kabagusan eta khair eta leuwih bagus tah teu nanaon isim nakirah dijadikeun mubtada asal bisa ama atawa kudu ama karena sabadana atau nabi kudu jadi amil karena lapan sanggeusna jadi masalah. Dua genap contoh musannif wa amalu birin yazinu ari amal kabagusan ari amal nu bagus eta yazinu bisa ngajadikeun kagindingan atau ngajadikeun papais dan papais gitu. Tah mere contoh musannif ku amalu birin silakan mubtada teu nanaon dibentuk tina isim nakirah asal kudu seperti lafaz amalu birin surana ditahsis keneh ge ngan ku sabab didopatkeun antakuna mudhofatan amalu birin amalu mudhof birin mudhof nilai mangka anu asalna henteu meunang mangka jadilah meunang sabab di aing geus carita didopatkeun mah anu asalna isim nakirah oge atuh jadi marifat nya jadi marifat geus jadi taksis jadi tangtu sabab arah-arah taksis dan tangtu tentang marifatkeun baik ku alif lam atanapi ku idofat nya sami keneh atanapi misalkeun ku disifatan atanapi ku isim mubham agar isim mubham ge bisa ngajadikeun solusi jalan keluar pikeun ayeuna anu asal teu meunang jadi meunang gitu tah ieu ge sami ku sabab diidopatkeun nya didopatkeun mangka eta sabab idofat baik idofatna misalkeun alami atau tapi kana isim marifat sami keneh sa idofat. Nah, idofat ada mata kalau musonif hadal kitab waqad annaha ghairu musonif ila aksara min dalik pada kalau hadis sitah al-madhkuro musonif kan memang ia nyaritakeun ukur genap nya wali yukos malam yuko tapi kiaskeun deui kana anu sakumahan teu dicaritakeun dina ieu betan sabab luar ti ieu seueur-seueur ulama nyebatkeun sampaikeun solusina teh 30 aya nyebatkeun 4 termasuk ieu 2 tah anu katujuhna antakuna sarton wasabiu antakuna sarton bisa wae isim nakirah dijadikeun mubtada asal nya kudu tina sebagian isim syarat tapi sebagai isim syarat tapi kudu isim syarat seperti contoh mayakum akum ma'ahu tah sarton teh kudu jadi isim syarat mayakum akum ma'ahu mangka eta meunang. Katujuh nu kadalapan antakuna jawaban meunang wae isim nakirah dijadikeun mubtada asal jadi jawab seperti ngucapkeun man indaka ceuk urang teh rajulun nya takdirna rajulun indi rajulun utawi ulana iku indi tak lapan rajulun dijadikan mubtada tina isim nakirah tapi da ieu mah
musawigna nyata soal atau tapi jawab soal musawigna kusabab menang sudah jadi jawab. Nah, berarti nomor K8. Nomor K8 deuna. Nomor K8 deui musawigna atau napi solusina jalan keluarna supaya bisa menang teh seperti ku antakuna amah. Kusabab keur nyaritakeun umum. Kullun yamutu. Kulun utai sakabeh ku yamutu bakal maut si kulun. Ya. Jadi kusabab arek nyaritakeun umum, ngumumkeun atau napi arek kemaknaan umum. Maksud lain tujuanana sakumaha dina johar geus dicaritakeun ya, rahasiana nu matak ayana musnad ilaih dipasangku misalkeun ku lapad kulun atau napi ku isim nakirah tos beres. Jadi oke di antara kusabab arek takmim atau napi ngumumkeun arek nyaritakeun kana perkara anu luas. Ya, tangke dibahas dina johar aya acan. Dan kapan kulun yamutu. Kulun yamutu. Oh, kulun ari sakabeh na manusia asana. Tanwinna nya matakan ke tanwin iwat mah. Kulo pokona setiap kulun yamutu bakal mata 80 teh takmim ek ngumumkeun. Anu ka 10 ayuk sodabihat tanwi. Anu sejana rek tanwi teh naon ngawarna-warni. Arek nyabang-nyabangkeun deui. Seperti yang mana siiran alamun dina jerumnya sami kismun yurabu bil harkat wa kismun yurabu bil huruf. Paling jadi mubtada kismun teu saduman, pan kismun teu eta teh. Nah kira kismun teu saduman iku yurabu bil huruf wa kismun yurabu bil harkat. Maksudna tanwi meunang warna-warna nya. Meunang warna-warna meunang dijadikeun memang naoge salianti mubtada bisa jadi bada silakan. Ngan dijadikeun mubtada ge bisa sok jadi isim nakirah kusabab arek tanwi seperti contoh siiran ieu. Fa'aqbaltu. Panon taqrib. Paulun 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 fa'aqbaltu rohban ala rukbataini fasaubun labistun wasaubun ajuri. Fa'aqbaltu mangka madep ingsun japan haleng ngesot ala rukbataini ing atas sedang kuloro ingsun ala rukbataini sedang kuloro ala rukbataini ing atas sedeng kuroro wasaubun mangka utawi dodot iku labistu nganggo ingsun wasaubun lan utawi dodot iku ajuru nyeret ingsun nyeret aku kusur sampe iku ajuru nyeret ingsun. Tanwi contoh lapat saubun terus wasaubun maksudna arek tanwi baju nu dipake terus di baju teh nya dipake ongkoh nya digugusur ongkoh gitu kusabab kuring arek madep sabab ngesot menghadap raja menghadap gunungan atau nepi ka pamaturan. Nah contoh pasaubun labistu pak wasaubun ajuru baju nu hiji dipake baju nu hiji kagusur kakesotkeun eta eta tanu ya tanapi lamun dina jurumnya mah kismun yuqrabu bil huruf wa kismun yuqrabu bil harakat geuning bil harokat sebahagian di sebab eta meunang ek dijadikeun pada silakan ek dijadikeun mubtada teu naon kapan teh isim nakirah pan musabibna aya ditanwi kitu nya kusabab ngawarna-warni. Lajang deh anu ka-11 tah antakuna doa silakan bae ieu isim nakirah dijadikeun mubtada asal ngandung makna doa seperti salamun ala aliyasin tuh salamun tika salamatan iku ala aliyasin moga tetep ing atase keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyasin. Asani nomor ka-12 asalnya sal ayakuna piha makna ta'ajub silakan baik dijadikan mubtada isim nakirah asal ngabogaan makna ta'ajub seperti ma ahsana jadan iku popo teh kana bagusakeun isim jadan ing kijaya itu nya eta
disebutkan asal najib. Asal isasara nu ka-13 antakuna kholapan min mausuf. Ayana ieu isim nakirah teh jadi gaganti tina mausuf. Seperti contoh mukminun khairun min kafir. Mukminun utai mukmin iku khairun min kafir. Jadi gaganti tina mausuf. Tina mausuf anu disifatan. Mukminun utai mukmin iku khairun leuwih bagus min kafirin saking kafir. Eta terjadi masalah dijadikeunana atanapi gaganti di cara jadi gaganti tina mausuf atanapi antakuna sifat lamun dina penjelasan kitab saja antakuna sifat li mausuf mahdhuf ayana ieu sifat teh tina mausuf anu dibuang. Anu ka-14 antakuna musaqqarah ayana ieu isim makna kirana ditasgir. Ditasgir bari tasgir nanti maedakeun kana sifat seperti rojulun indana ditasgir we rujailun indana maksud nakdirkeun kana sifat teh atau maedakeun kana sifat teh sabab takdir nama rojulun hakirun indana rujailun utawi lanang kang hina rujailun kata laki leutik rujailun utawi lanang kang hina iku indana tetep ilem saninga ingsu gitu tah lapan rujailun teh meunang bae di ayeuna dijadikeun isim nakirah sabab geus ditasgir bari nasgirna dina makna wasfin atanapi maedakeun kana sifat seperti di takdir disebutkeun rujailun teh kusabab arek nyaritakeun lalaki nu hina lain berarti lalaki leutik anu petot pewet lain ieu petek leutik maksudna lain lalaki hina hakir anu hina tuh rajulun hakirun. Anu ka-15 antakuna fi mana mahsur. Ayana ieu sinakirah teh ngabogaan makna mahsur, maksud teh ngaringkes. Seperti mana? Sarun aharro danabin. Sarun putih kaalan iku aharro. Ngagetakeun ieu si sarun danabin ing iki asu. Ieu keur carita kalam kabiasaan Arabi. Ya, kalam kebiasaan Arabi. Ku banget na goreng anjing sana anjing mah tukang ngaruaskeun ka urang teh ku cicing kan kayak sieun ngalamun ngagugog ge anjing langsung panabur sieun seueur ngeke rabies tahu yang luas tah kes maksudna bawaning cek bahasa urang mah bawaning nya atanapi misalkeun sayun ja'abika tuh sayun teh sayuji ja'ata kaya saya ikut ja'ata kaya saya bikakan sira takdir ma aharoda nabi ila saru ku bawaning ku banget goreng mas tepi kasampeukeun jadi ngaringkas teu aya deui intina kagorengan anu banget mi kaget kecuali jeung kagorengan sehingga moal aya nya ahli Abu Naum oge lah saya kasih eta mah kaget gitu ku tukang sare pasan leuwih nya saya dapat gelar nitil lagi aya pasaran amang sare kudu tukang sare geus aya ditandingna juara gitu juara atanapi dia biasa ala ahadul qaulain itu wa ma ja'a bika ila syai' itu atanapi bahasa wa syai'un ja'a bika ta ayat jakat jadi wa ma ja'a bika tapi ngabahasakeun wal qaul sani ana takdir syarun adimun aharo dan nabi ay kaguliman anu gede aharo dan nabi atanapi syai'un adimun ja'a bika asadisu asadisa asaro anu ka-16 ayyaqa'a qablaha wa waha kabuktian bisa nak menangna isim nakirah dijadikeun ma'rifat dijadikeun mubtada asa kapihlaan ku waw haliyah tah geuna bab ayeuna waw haliyah aya kapihlaan ku waw haliyah seperti mana contohna singiran tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun saroina wa najmu qad adha'a famud bada muhayyaka ahfastu kulla syariki saroina malaku isun
saroina malaku ingsun wa najmun lan hale utawi mang najmu hale utawi bintang wa najmun hale utawi bintang iku qad adoa teman-teman madangi ya najmu nyaman tuh pamud badak mangka ing dalam mangsa pertela pamud badak mangka ing dalam mangsa pertela opo muhayyaka rarahid siro ahfa kang nyamaraken opo dauhu padange ya si muhayyaka pasinaran mah geuningan katingali kasepna di katingali gorengna kulla syarikin ing saban-saban kang metu tak jadi contoh lapan manajmu perlu jadi contoh lapan manajmu tak nyata ka ieu katempelan ku halia saroina malah kuring wa najmu hale utoy bintang tingkah ari bintang kod adoa efek temakrak nyaangan kana eta sinajmun teh pamud bada maka di mangsa pertela opo mahyaka lalahi anjeun teh apa anu asana sama teh do geuningan katingali euna mah kulo syarikin dina satiap perkara anu metu teh katemponing aya misalkeun korongna aya cileuna anu teu maksud katempo kasepna katempo gantengna paingan sia euy laku geuningan ganteng sia teh kakarak teh nyaho cek nu ganteng dege puguh teh nyaho jangan tadi saat ini belum nyakuun palingan itu laku merugi pantas nama. Tah contohnya lapan wanaj muntah kata pelanku halia silakan baik nomor 14 17 ya asal yang saro anta kunama tupatan ala ma'rifat disabai sing nakirah dijadikan mubtada asal diatapkeun kana isi ma'rifat seperti contoh jedun warajulun qaimani talapan rajulun diatapkeun kana isim makrifat ya telapan jedun jadi maktub nah ya ternyata itu jadi masalah eta lapan rajulun jedun dikijait warajulun lanong lanang iku qaimani ngadat warana ya tenang naon asamina saro anuka bener asamina saro anu ka 18 anu ka 18 antakuna matupatan ala wasfin ayana yesim nakira diatapkeun kana isim sifat seperti contoh tamimiyun warajulun bidari lapan rajulun eta tina isim nakirah dijadikeun mubtada ngan diatapkeun kana tamimiyun nyata kana isim sifat. Jadi masalah lamun geus diatapkeun kana isim sifat nya seolah jadi menang da salah geus jadi tangteu. Al asirun ka 20 nya nu ka 20 ieu 2 hiji kadunya sari kabeh teh 2 hiji terus ya al-asirun 20 walah di asaro ka 2 hiji terus asana 22 424 ka 24 di 24 ada 24 anu ka 20 na nyata antakuna mubhama kakoli amlukes anu ka 20 na ku sabab isi mubham atau ku sabab mubham sama seperti pangandika di syair bahar ye murasa'atun takrib fa'ulun 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 murasa'atun baina arsagihi bihi asamun yambagi arnaba jawaban deh ya tanya siranana murasa'atun utawi ajimah murasa'atun utawi ajimah iku baina arsajihi tetep inlem antara piro-piro ros-rosan yasi rajul bihi iku tetep kalanya rajul asamun utawi jimpe ya batagi hale nyupri yasiraju arnaba ing kelenci kan jadi contoh lah singkat 8 murasa'atun 8 murasa'atun eta dijadikan mubtada namun sababna ibham ya ibham samar soal pangkat samar murasa'atun
Jumlah satu haitsu atat mubtada wa ya nakirah wa tilka ya nahaku hamatun. Sabab eta kaayaan lapan murau sama teh mubham sama. Teras deui adi asara nu ka-12 nu sabla anu dua aswal ismunanya al hadi wa ismuna nu ka-21 antakona pada laula sageus pada laula sageus bahar ya nasiran bahar basit. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun laula istibarul awda kullu dimikotin lamastaqolat matayahunna lido'ani laula istibarun lamun oranono utawi kasobaran iku mawujud laula istibarun lamun oranono utawi kasobaran iku mawujud la'audi mangkayak tiruksak la'auda mangkayak tiruksak opo kunu dimikotin saban-saban anu kang aduwe cinta lamas takolat tatkala ngaliwat opo matoyahuna tutunggangan ya wadon kabeh lid doani kadue budalan suatu lapan lawas tibarun aya lapan istibar eta kapilan lapan laula jadi masalah dijadikeun mubtada sok sanajan bari kahayaanna ye isim nakiroh ngan kapilan lapan laula. Wastibarun lamun taya kasabaran anu tetep atau bukti la auda maka yaktiruk sakulu dimikoh saban-saban perkara anu dipikat cinta terkena cinta ya cinta. Lama stakolat sabang sangalewat mato yakuna tutunggangane awe kabeh litone 30 pas 4 bulan aduh tahun taya kasabaran dipaukan di canggedan hiji dibeuketan dicokot dipoko ka kobo pak ngareun di kobo mah dikumahakeun lah jadi pajangan bener dia keras pokona mah bangun resep kita naik teu sabar kan untung we ya kaimanan ya kasabaran teras deui asani asaro asani wa isnunanya anu ka-22 nu ka-22 antapa ba'da fa'il jaja bisa wae dijadikeun si nakira dijadikeun mubtada asal sanggeus pak jawab indah ba ghairun indah ba airun indah ba airun fa'irun firribata nu jadi contoh lapan fa'irun terus ini kan nomor berapa 23 antadula nakira lam ibtida bisa wae si nakira dijadikeun mubtada asal kapilan kulam ibtida ilam geus jelas jadi bisa. Saya belajar makanan tidak kan. Seperti larojulun ko imun tuh di eta memenang. Nomor ke-24 terakhir. Benar. Nomor ke-24 dan terakhir na antakuna pada kam al-khabariyah sangat datang kam khabariyah seperti contoh dina syiran. Kam mutafa'ilun kamil. Mutafa'ilun kam ammatul lakaya hariru wa kholatun pada'u qad halabat alayya isyari kam amatun iku pirang waktu utawi bibi amat kam amatun iku pirang waktu utawi bibi laka kang tetep kade sira ya jarir he ki jarir wa kholatun lan bibi saking wadon pad'u mangka pada ngurus kod jalabat teman-teman ngepuh ya si amah alaya ingata seingsun isyari ing onta kang reuneuh teh contoh lapan kam amatun ya kam amatun kapirlaan ku kam khobariyah
kam khobariyah sate kam ikut pirang waktu amatun utawi bibi saking disebutkan saking bibi lanang maksudnya paman amatun utawi bibi laka anu tertaji contoh lapan amah atanapi salianti ge seueur kene sehingga nganikakeun mutaahirun dalika ilanaipi wasalasina mau sampaikan mendekati kana 30 tuh ya kur 24 aya dibakeun sampai mendekati naipi wasalasina wa malam adkuruhu minha asqatuhu lil rujui lama dukiraha al dukiratunya awli anhu laisa bisahih intina mah ya musannif teu ngabahasa dayana seperti diceritakeun ku sebagian ulama nyampaikeun nepi 30 bahkan anu lebihnya non sababna li anahu laisa bisahih seperti mana contoh-contoh anu salian anu ieu seueur contoh anu seperti misalkan bada ida pujaah nya faidah baitun ya wasal tu faidah baitun ya taharok yahtaru dina kitab ieu mah atanapi nu sanes-sanesna deui seueur deui anu jelas nu sejenna masih kena hara diragukeun ngan anu disebut masyhurna moal jauh dina solusina ieu sebab bisa kasebatkeun ieu mah jalan alternatif anu bener-bener kasebatkeun bisa ngajadikeunna faidahna ieu si isim nakirah dijadikeun mubtada'na jadi dina beta mah keur genep cuman sanes-sanesna lebih luas dina sarahna nya na sarahna eta dina kasebatkeun musawwih isim nakirah nalika hayang dijadikeun mubtada wal aslu fil akhbari an tuakhkhara wala yajujul ibtida binakirah malam tupi dajadina miro wa hal fatafikum fama